Sampurasun para wargi sobat wasiat nu dipiheman ku Gusti Yesus Kristus, bagja pisan tiasa tepang sareng simkuring dina acara paniis mana dina kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Saat acan urang ngawitan ngalenyepan piwulang Gusti, mangga urang sadaya ngadehes kamantena. Gusti anu Maha Agung tur mulia, mugia si kurnia ti anjeun nyarangan sareng ngiatkeun kana lampah kahirupan. Roh suci nyarengan salawasna. Dilebet Gusti Yesus Kristus simkuring ngadehes. Amin. Para wargi sobat wasiat, bahan lenyepan dina dinten ieu tina renungan wasiat anu nyandak tema Gera Tobat jeung Insaf. Dumasar tina kitab Perjanjian Lawas Yeremia 30 genep ayat nu kahiji dugi ka 10 sarta anu janten ayat lulugu kacandak tina Yeremia 30 genep ayat anu katilu anu kieu unggalna. Ari ngadarenge yen bakal aya rupa-rupa picilakaeun mah ti kami sugan darekeun urang Yuda teh babalik pikir ngeureunnan kagongerenganana. Kami tangtu daek ngahampura sagala kajahatan jeung dosa-dosana. Saderek anu dipikasih dilebet Gusti Yesus Kristus, wargi wasiat anu dipiheman, aya hiji nonoman nalika masih di bangku SMA, anjeunna kantos nyarios ka bapana. Yen anjeunna tos tiasa nyetir mobil, murangkali teh nyuhunkeun widi nyandak mobil ka tempat cuci mobil caket bumi. Bapana ngawidian, bari ngawanti-wanti sing ati-ati. Dugi kawanci panon poe aya di luhur, mobil teh tacan katinggal balik. Sing horeng eta mobil teh nabrak pager jalanan nepi ka penyok. Murangkali katinggal sieun pisan bakal dibenduan. Nanging nu jadi bapana bager, budak teh kalahkah dikekepan ku rasa heman sarta nyarios. Engke mah leuwih ati-atinya, tadi mah cilaka teu dihaja. Dina mangsa pamerintahan Raja Yoyakim, Nabi Yeremia dipasihan titah ku Gusti Allah Pangeran supados nyatet dawuhanana. Dina gulungan kitab anu bakal dibewarakeun ka kaum Yuda, Gusti Allah Pangeran masihan terang ngeunaan rarancang musibah anu bakal tumiba, supados maranehna baralik tobat tina laku lampah anu jahat. Saestuna Gusti sanes ngarancang hukuman tumiba ka umatna, sabalikna anjeunna ngantosan laku lampah anu jahat anu teu sapagodos mantenna tiasa malik tarobat. Gusti pasti bakal ngahampura salah jeung dosa umat anu dipiasihna mun aranjeunna malik tarobat. Sapertos bangsa Israel, hirup urang sadaya ge moal tiasa leupas tina salah jeung dosa. Gusti Pangeran nyondong pisan kana sadaya pangangkeun salah jeung dosa urang sadaya. Di payunan anjeunna usaha insaf tur tobat, sadar naon anu jadi kasalahan jeung dosa nu geus dilampahkeun. Estu manteuna nyaah tur asih ka urang sadaya. Amin. Mangga urang maneda. Hatur nuhun Gusti kana sadaya pangeling anjeun. Mugi simkuring sadaya tiasa insaf sareng tarobat babalik pikir hirup dina jalan anu hade. Dilebet Gusti Yesus simkuring ngadehes. Amin. Wargi sobat wasiat, dugi ka ieu lenyepan urang dina dinten ieu ulah lepat teras ngadangu kanal YouTube ieu ku cara like, subscribe sareng ngabagikeun kanu sanes. Kumargi ku jalan kitu warta Injil tiasa urang bewarakeun sareng YKB.
Gusti Yesus ngaberkahan kasadaya. Sampurasun.